nabiyya irhasan li nubuwwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah fazidatis sama'u hiblaw wa rudda anhal maradatu wa dhawun nufusi syaitaniyah wa rajamat rujumun nayyirati kulla rajimin fiha limarqa wa nisoda'al ilwan bil madainil kisrawiyah dan sebagainya. Kangjeng Nabi kakarak borosot. Lahir Kangjeng Nabi dibawa ku Siti Halimah, di lemur Siti Halimah teh Bani Sa'ad geus teu hujan-hujan mang bulan-bulan malam mang tahun-tahun. Ceuk masyarakat didinya wabil khusus kokolotna ningali ieu budak asa beda katingalina beda karasana. Menta ka dewa, kan baheula mah dewa patung. Masih patung kene. Hei patung. Ieu ku agungna ieu orok hujan, hari tak kene hujan. Coba. Barang ningali di lemur Bani Sa'ad harita hujan langsung tatangga eta lembur dararata. Nabi hujan, ieu da ku budak ieu. Dibawa ke lembur eta, ceuk urang lembur eta. Kadewa deui angger hai patung anu ku agungna ieu budak hujan harita kene. Bawa ke lembur anu menta hujan harita kene. Ka lembur anu menta deui hei patung anu ku agungna ieu orok ieu budak hujan harita kene. Coba Kangjeng Nabi. Maka ti orok kene Kangjeng Nabi geus digelari ke orang-orang kafir ko bidul amtor. Pemegang hujan. Coba. Jadi tilu budak kene geus disebut can jadi angkat jadi nabi, ya can diangkat jadi nabi. Geus boga gelar, nu ngagelarna, nu mere gelarna batur Qabidul Amtor, jelema anu menggenggam hujan, nu nguasai hujan, hewa hujan. Nah dia nama mere. Tah, dilani dijuluki ku batur aya nama lain. Ngajuluki teh hayang meunang sorangan. Aya nama ustaz ge ngajuluki sorangan.